Tinggal goreng sangu gara bingung nah tina teh urang nyentak ke. Bibi oge hayang sia ieu teh. Heueuh atuh Jik. Gua endogna ku gua. Hayam bibi teh endogan di. Henteu keur teu endogan. Kunog entog gue da ngeunah nog entog ge. Bubuh eta eueuh di teu endogan. Meri atuh meri. Henteu. Teu teu ngeunah tuh make nog mah anjeun nasi goreng mah. Bubuh heueuh. Oh inget bibi teh boga embe, enggak isuk teh kan ngendog embe mah. Ngan laleutik kan beureun loba wareg atuh ayo. Nogna make nog me. Heeh. Nasi goreng. Tara kira-kira cai aing bibi aing. Nog cenah nu kitu. Moal besok we bibi lah. Yen urang mah moal jadi. Ya wae ya aja ya. Kanang me. Keheul kasih bibi Keheul kunaon? diajak nyen kue meni embung sibuk majar teh. Ya kur sibuk we meureunna daekeun nyase mah pasti daekeun manehna ge. Emang mama teh bisa di kusarangan. Moal jadi atuh kue ieu mah diujian ku sorangan mah. Emang rek nyieun kue naon sih? Bibi ka Ambon. Ya terus? Apaan bener si bibi kudu ka Ambon kayak mama tonggoy di dia fokus nyen kue. Moal mah. Henteu kitu konsepna Angel Karamoy. Ya. Bibi ka Ambon mah henteu kudu si bibi kudu ka Ambon heula henteu. Apal teh nyieun bibi ka Ambon jiga kumaha cing? Henteu. Lalagaan nyieun kue atuh. Ya tingali. Tanyakeun we ieu ya ka aplikasi Dola. Resep Bika Ambon. 250 gram tepung terigu protein sedang, 100 gram tepung beras ketan putih, 3 butir telur. Dola adalah sebuah aplikasi asisten AI gratis yang membantu dalam hidup kamu. Dola bisa bantu menjawab pertanyaan seperti resep, atau melakukan pencarian dengan foto, membuat gambar, menerjemahkan, dan masih banyak lagi. Pokoknya mama tinggal pakai aplikasi Dola, arek nyieun bibi ka Ambon, bibi ka Garut, bibi ka Jongol, atau bibi ka Saudi ge aya kabeh di dieu pada mah. Lain berat kosim ningalina HP ayeuna nya loba pisan nu naik gunung anu lah leungit kunaon sih eta berat bisa leungit kitu. Heuh meureunan kulantaran cuacana keur ekstrim we meureunan kos. Nah lupa-rupa sih aya di gunung mah. Jangan faktor utamana mah eta. Jadi pan lamun cuaca keur ekstrim di luhur gunung pan tirisna ge ekstrim. Luar biasa kos bisa-bisa nepieun ka hipotermia sebutna teh anjir. Heeh, bisa ge nyasab meureun nya. Nya, pan geus hipotermia teh jelema teh anjir. Manehna teh jadi halusinasi. Oh. Padahal di lembur ge nya tukang bubur da tara sing nyasab berat tara leungit. Naon sih teh jadi ka tukang bubur maneh? Kan sarua tukang bubur ge halusinasi jadi lembek sih sangu teh. Anger anjir. Entah gitu kos ya. Jadi maksudna halusinasi teh fenomena di mana jelema hilang kesadaran. Terus nu ditingali ku manehna teh nya bukan yang sesungguhnya. Gitu maksudna. Sudah capek-capek mun kosimanya ini ka gunung rek naon sih berat eta batur. Aing gawe. Beda-beda kos jelema teh kos. Ya pan jelema teh geuningan aya nu hayang represi. Nya. Pang-pang nama pendaki gunung manehna hayang menyatu dengan alam. Hirupna teh. Salah tuh da teori kitu mah bit. Prinsip kitu mah salah berat si kosim mah. Salahna di mana baba? Di mana-mana ge ai menyatu mah jeung kejo, jeung sangu. Lain jeung alam. Anjing. Si ieu dan nyasab mecek aing mah anjing otakna si ieu nyasab. Si ieu hipotermia ti mana si ieu? Cangkel ngobrol jeung si ieu mah anjing. Mung aing ngajelaskeun oge anjing geus lieur ah. Moal balik dijelaskeun si ieu. Aya wae ya anjir ya. Bunga andel wis. Anjing aya di gunung si ieu ya.
Udah kemana yang sebagai rapat kos? Gus berat kamarina. Udah ke aing mah ranking hiji sih ya. Redangnya Ranking hiji ge bangga budak Kosim atuh. maraha mana? Guru lagi bakat ku bingungan berat, bakat ku pintar budak Kosim. Rankingan anjir polos we. Eta meureun disebut ranking 0 tanya. Ya, aya dina ranking mah setenya lamun misalkan eueuh angkaan berarti bodoh anjir budak maneh eta. Da kumaha bapak nanya guys nya cek aing ge. Guruna we meureunna eta mah balagug. Si anjing ragu jadi guru belagu gua teh. Ai Ai maneh budak didinya berat geus kaluar can sekolahna. acan atuh. Geus murid ieu teh berat teh anjir ka kelasna. Geus jam 5. Can kaluar sakola we kieu. Can bubar. Eta mah can bubar. Maksudna keluar pan tadi keluar teh geus beres sakolana meureun kos. Sia mah anjir sok saru sia mah anjir aya nanya teh. Kieu dah cai aing ge belatna si kosiman ya. Cik aing ge. Eta budak didinya nya pinter cita-citana jadi naon. Jadi astronot atuh. Budak aing mah Ya, didinya nyaah teu ka budak berat. kumaha deh. Bahaya anjir ngarang jadi astronot mah yeuh. Polisi negara galak di ditu mah. Oh polisi sih teh. Oh polisi wah di luar mah. Aing mah Yeuh, di dunya ge ladusing kusuk baralak berat komo meureun di luar angkasa. Buktina eta astronot sabaraha ke helm sieun ditilang meureun. nyecek aing ge anjing sih ya ge. Entah gitu konsepna sih teh sahrulkan. Parah aja. Ya, di helm satnya di ditu anjir lain sieun ditilang udah. Seteh. Si cai ge. Aream cai ngejelaskeun ka sih pada percuma. Jelaskeun oge. Geus we hah nya. Ya wae ya anjir ya. Jangkrik kalung. Berat budak Aceh hese kacina diaturna sih ya berat. Ai budak mah kumaha kolotna. Benar teh guys. Ya, pan aya paribasa juga kieu. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bahkan bakal leuwih nyebelin anjir dibandingkeun maneh kolotna. Wayahna aja guys ya. Tapi udah biasa bahaya berat. Ih nama tuh bari lulumpatan. Ieu teh aing ngobrol jeung si Saroceng teh. Paribasa eta mah Saroceng. Paribasa. Kira kuat anjir budak lompatan si teh ieu. Komo eta berat. Lamun guru nanya nu awewe. Waaskeun temen berat. Lamun kieu bari lulumpatan berat. Nyasab anjir Saroceng ieu. Pan tadi paribasana ge ceng guru kencing berdiri. Budak nu lompatan mah. Budak. Hah anjir ieu anjir ngobrol ieu. Poe bah. Cangkeul sirah anjir ieu. Anjir. Hah bisa wae ieu anjir bangbong ee ya.